Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya sahate sareng Mang Aswan dina acara politik nyintrik. Baraya sahate rahimakumullah. Lamun seugmah urang tafakur ngeunaan dulur-dulur urang ayeuna. Tong jauh-jauh. Ngeunaan urang ayeuna we di negeri urang ayeuna. Estu kacidana langsana kaayaan urang ayeuna teh. Estu kacida mantak pi kasediheunana. Erek teu nalangsa jeung sedih kumaha tuh. Ku kaayaan urang ayeuna. Urang teh sebenarnya mayoritas di negeri urang teh ayeuna. Tapi kaayaanana justru jika minoritas. Di berbagai bidang kehidupan, urang teh estu eueuh hargana sama sekali. Di bidang ekonomi. Coba urang ayeuna. Saha anu ngawasaan ekonomi? Di bidang ekonomi urang ayeuna teh lil ibarat jati kasilih ku junti. Naon cenah hartosna mang? Ari jati kasilih ku junti teh hartosna naon? Deungeun-deungeun kumawasa di jero imah tuan rumah. Tuan rumah mah malah jadi bujang ayeuna teh. Tapi deungeun-deungeun ayeuna malah jadi tuan. Kan kenyataan ayeuna. Eta mantak sedih urang teh. Jadi istilah jati kasilih ku junti anu cekolot mah bakal tumiba ka kaum muslimin teh kenyataan ayeuna kabukti gitu. Tah eta di bidang ekonomi. Terus oge di bidang ekonomi anu sejen cobi urang. Lamun urang ayeuna nya ngemutkeun ka mangsa urang sakola kapungkur. Nya urang sok ditaros kan ku guru kapungkur cenah. Barudak cenah. Luas mana lautan jeung daratan teh ngaracung barudak teh. Lautan bu guru kan itunya. Tuh kan. Budak eta sarapal ti baheula ge. Ya negeri urang teh anu kacida luasna mah naon? Lautan. Tapi anu mantak pi kana langseunana coba ayeuna urang. Urang rek naros, mang rek naros ya. Kabaraya saha teh. Kinten-kinten tuang lauk kakap, terang kakap. Kakap merah. Cik aya sabulan sakali. Teu aya. Sabulan sakali ti mana? Coba urang. Ya. Satahun sakali ge biheung gitu. Kajeun urang ngadahar lauk anu ngeunah lauk tenggiri eta ge lamun urang meuli baso tahu. Jeung baso tahu nu mahal. Kakara urang ngadahar lauk tenggiri kan gitu. Eta beli baso tahu nu mahal mah. Cadu urang. Tadi kamanakeun eta teh hasil laut teh. Padahal eta teh laut aya di negeri-negeri urang. Tapi eta eusining laut. Nya eta mah rupa lauk anu dialaan unggal poe teh Gusti nu agung teuing ka mana eta lumpatna. Urang mah ayeuna mah pepetek we, asin pepetek. Tah ieu teh tapakur eta. Di bidang ekonomi tadi. Di bidang politik cek itu keneh masyaallah ayeuna urang. Urang teh ngagaduhan kekuatan politik ayeuna. Sok ngagaduhan politik, kekuatan politik di mana ayeuna? Ya. Kabijakan-kabijakan politik anu tumiba ka kaum muslimin ayeuna teh anu ngarugikan kaum muslimin ayeuna teh luar biasa. Jeung nalika kaum muslimin cek paribasana mah protes ya. Teu satuju. Naon anu aturan geus dikaluarkeun ku pamimpinan eta diprotes tah. Tah nalika protes teh kumaha ayeuna? Kaum muslimin malah unggah balewat tangan. Dianggap naon? Dianggap rejim. Ku rejim ayeuna teh dianggap naon? Dianggap anu istilah nama ngabangkang. Ya. Anu wangkelang. Teu saeutik dulur-dulur urang ayeuna anu asup penjara. Ya. Ku alatan naon tadi? Ku alatan ningali kabijakan politik anu ngarugikeun kaum muslimin. Teu boga kakuatan na kaum muslimin. Ya, sanajan partai politik kaum muslimin teh loba. Anu diuk di anggota jadi anggota dewan ge loba. Tapi kayaknya juga gitu. Ya. Mantap pi kasediheun. Nah. Pamirsa, baraya sahate anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tangtosna ieu anu tumiba ka kaum muslimin ya. Sanes hungkul di negeri emang.
Di negeri orang sorangan ayeuna. Tapi di negeri-negeri sejen ge jiga kitu ayeuna teh. Ka ayeuna teh. Ngan bentukna benten-benten. Ari di urang mah ceuk paribasana musuh urang anu mika cecep ka urang mika ngewa ka urang teh. Maehan urang teh alon-alon saeutik-saeutik disiksik ya. Dikunyit-kunyit, dicacak di walang-walang. Tah, ari nu ngeunaan dulur-dulur urang mah dipateni di palastra teh sahibasna. Gitu. Sakecrakna. Cobi ayeuna ngeunaan dulur-dulur urang di Palestina, di Suriah, di Rohingya. Terus oge dulur-dulur urang anu ayana di Uighur ayeuna. Sami ka ayeuna teh jiga kitu. Tah, ieu keur urang mah hiji bahan tapakur. Aya naon anu tumiba ka kaum muslimin teh. Malah anu jadikeun emang sedih mah. Memang aya negeri-negeri kaum muslimin anu baleungar anu araman. Contona Qatar, Arab. Ya, di negeri-negeri anu di Arab Saudi teh baleungar. Tapi teu aya tulungna teh. Pinulungna teh ka mana? Ka dulur-dulur di Palestina, ka dulur-dulur di Suriah teu aya eta teh. Kamarana-maranehna teh. Gitu kan. Aya naon ing kaum muslimin ayeuna. Baraya saha teh anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah. Dina politik nyintrek ieu mang hayang nyintrek. Nyintrek ka saha? Nyintrek kanu ngabogaan kakuatan, ngabogaan komara, ngabogaan wibawa, ngabogaan kakawasaan di golongan kaum muslimin, sangkan marahna teh menjat. Sangkan manehna teh ngajait kaayaan kaum muslimin ayeuna gitu. Tak mang aya ngabogaan harapan. Ngabogaan harapan. Naon harapan teh? Aya 2. Secara internal, ya, secara internal mang ngabogaan harapan. Ku sabab naon? Kaum muslimin ena geus sadar. Geus sadar naon? Pikeun balik ke agama manehna. Makana muncul kelompok-kelompok hijrah di kalangan kaum muslimin. Pemuda hijrah, pengusaha hijrah, pegawai hijrah, olahraga hijrah. Wah, hijrah. Wanita anu tadi bebulucunan hijrah pakai kerudung, pakai jilbab ayeuna. Nah, eta di kalangan internal mah harapan. Oh, udah mulai sadar. Atuh secara eksternal mah oge ngabogaan harapan ayeuna teh. Harapanna naon? Aturan kahirupan anu ayeuna diagung-agung ka asup kaum muslimin nyaeta demokrasi geus katingali bohongna. Kapitalisme geus katingali codekana. Liberalisme jeung sekularisme geus katingali kamunapekanana. Jeung ayeuna teh mahena geus hancur. Geus saeutik-saeutik geus ditinggalkeun tah ku kaum muslimin teh. Tah, 2 faktor ieu ngajantenkeun emang ngabogaan harapan. Harapan anu kacida gedena. Insya Allah kaum muslimin ya dina hiji mangsa mah bakal balik deui mimpin di alam dunia. Ngabogaan komara jeung wibawa jiga anu baheula. Tah maka da eta Mang Umajak ayeuna mah. Da lamun Mang sosoranganan atuh jauh tange Mang teh ayeuna naon heurepakeun pusat bandar eueuh ragap taya Mang mah teu boga kakuatan. Tah ayeuna Mang Umajak ayeuna. Terutama kanu ngagodohan kakuatan, ngagodohan wibawa jeung sajabana, hayu urang sasarangan ayeuna mah urang muntang deui ka Islam, reka mana deui teh urang lumpat lamun lain kana Islam. Yuk urang tanjeurkeun Islam. Sareng emang, sareng sadayana, paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan, kacaya di saleuwi, ka darat jadi salebak, sabobot sapihanean, sabagja sacilaka. Mung sakitu ti emang, tidak acara naon? Politik nyintrek, mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.